Mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu mana dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingahan. Carios nyambung ieu para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ieu dongeng rada benten para mitra henteu seueur dialog tapi seueur narasi para wargi. Mangga nyangakeun we kumaha narasina dugi ka kuningan. Kitu gini nu sebut rawa onom teh kitu kajadianana tah ieu digambarkeun di dieu para mitra sadaya aya eta ge para mitra dialog sudak sakedik kitu nya namun henteu janten hartos nama pokok dina ieu dongeng gitu. Namun sok sanos kitu dongeng ieu perjogi para mitra kauninya margi aya nambahan kanggo naon teh pamandah kitu teh pamanggih gitu nah terapi mun ilmu teh pengetahuan nya para mitra sadaya nyaeta kitu di antawisna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-86 urang teraskeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh, dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Aan Merdeka Permana, judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Mangga urang hanca obrolan antara Mang Lendra anu sabenerna mah eta teh omong-omonganna jaka bantangin. Harita teh para mitra sadaya anu memang bareng jeung Surajaya di harita teh nyaeta boga tujuan rek nuju ka alam manusia. Pikeun Surajaya kacida gumbirana barang dibejaan cenah rek nuju ka alam manusia. Atuh harita ge kulantaran Surajaya jiga nu bungah naker waktu rek nuju ka alam manusia teh nya harita ge ditanya ku Mang Lendra naon sabab musababna atuh Surajaya langsung ngajawab. Ya aku mah teu rek atuh ya. Eta mah atuh di alam manusia ya. Alam manusia nu kaula hayang pisan nyaho tiba heula mula. Kari-kari ayeuna kaula rek dibawa ka ditu atuh bagja kaula teh. Bagja lir kagunturan madu ka urugan menyan putih. Kaula teh gumbira naker. Salila ieu mah ukur ceuk beja we. Yen kahirupan di alam manusia teh leuwih komplit buatan kahirupan di nagara onom cenah kitu. Tembal Surajaya. Cing naon wae nu disebutkeun alam manusia leuwih komplit buatan nagara onom teh. Tembal Mang Lendra para wargi sadaya. Nya, ceuk nu geus nyaho, ceuk nu geus nyaba ka alam manusia. Wajah di ditu mah urang teh bisa nyacapkeun rupa-rupa kahayang sakarep incun. Padu daek we cenah kitu. Kurang ajar sia mah nya. Kurang ajar sia. Goblok ngomong teh. Mang Lendra nyentak Surajaya reuwas. Dumeh Mang Lendra nyentak para mitra jiga nu ambek. Dengekeun sia, ku gegebir sia deuleu. Jalma manusia mah ye, jalma teh teu bisa sakarepna nyieun paripola. Anu kumaha bae oge, sabab di alam manusia leubeut ku paraturan kitu teh ge. Ari sia ngeunah we ngomong, majar di alam manusia bebas nyieun kalakuan, padu daek bae. Dasar sia mah, kurang ajarnya. Cek Mang Lendra. Atuh ari soal leubeut ku pelaturan mah. Di bangsa onom ge aya. Ngan bedana ari di bangsa onom mah eueuh nu wani ngarempak pelaturan kitu. Peraturan-peraturan teh teu dirempak kitu di bangsa onom mah. Cek Surajaya. Nah, ari di bangsa manusia meunang kitu migawe pagawean naon bae bari sakarep insun sia. Ari sia ngomong teh padu wae deuleu. Cek Mang Lendra nyenghor. Ieu mah ceuk jaka sampireun. Beja ceuk jaka sampireun. Di bangsa manusia ge sarua aya pelaturan. Ngan bae cenah eta aturan teh geus biasa dirarempak cenah.
ku aya nanyieun peraturan teh pikeun dirempak cenah di manusia mah kitu. Pajah teh dosa teh di bangsa manusia mah geus teu jadi hal anu dipikasieun. Dosa teh geus dipake sapopoe cenah di bangsa manusia mah kitu tak ge. Nu matak kaula hayang ka ditu teh hayang ngaeta we, hayang ngabuktikeun pangpanna mah kitu. Tah, nu matak bangsa dademat dademit di Pulau Majeti deuk ngaranjah ala manusia. Yeuh, sabab kitu. Jadi pokona mah manusia teh ayeuna mah geus sakarep ingsun. Pokona mah nyieun kalakuan teu unik teu naon-naon cenah kitu. Padu daek we tadi disebutkeun. Maranehna bakal bisa sakama-kama ngagoda manusia pikeun nyieun dosa nu leuwih gede kitu. Ayeuna teh lamun pokona mah ngagerean manusia sangka nyieun kalakuan anu leuwih gede dosana. Nu matak dikerahkeun nyaeta bangsa dedemat dedemit teh. Nu ceuk beja mah cenah saha dipimpin ku naon? Nyi aning-aning kingkik tak kitu tak ge. Nu matak sakali deui kaula teh ngabuktikeun we ka ditu. Ayeuna kaula rek dibawa ka manusia atuh bunga kaula teh bunga pisan. Cik Surajaya. Manglendra keheul para mitra sadaya bari nyamperkeun ka Surajaya. Harita teh para mitra rek ngagampleng Surajaya, tapi Surajaya nyarita. Wah, hai. Nah, make amok-amokan kitu. Da piraning ge pamanggih jaka sampireun, lain pamanggih kaula teh lain. Cek Surajaya rada mundur. Dasieunnya Manglendra rek ngagampleng para mitra sadaya atawa rek nampili. Teu tulus para mitra sadaya Manglendra nampilingna. Leungeun katuhu dampa leungeun katuhu nu berek ditampilingkeun harita teh nyaeta ka Surajaya teu tulus para wargi sadaya gancang atuh dicentok deui ngan geus kitu tuluy para wargi Manglendra nanya. Yai, arinya no. Ya, ari maneh atoh deuk dibawanya bakala manusia teh. Napedah naon atuh? Temal Manglendra nalengteng. Ih, kieu nu matak oge satadina mah. Kieu itu nya kudu dijelaskeun teh. Satadina mah hayang milampah nirca we. Bari eueuh nu nyisi kudi. Hayang bebas kitu pangbangna mah. Bebas dina migawe pagawean naon wae oge kitu. Tah, papeureheun di nagara ono mah atuh. Teu bisa kikituan lantar disengker. Cenah bejana di alam manusia mah bebas cenah di ditu mah kitu. Nyieun pagawean-pagawean naon bae oge. Nu matak kaula hayang ka nagara manusia, sangkan bebas babakuna mah. Omong Surajaya, lire nyarita ka dirina sorangan. Ulah sia. Awas nya. Mun sia di ditu newo-newo nyieun paripura goreng, ulah samat kania sia. Ku aing deuleu digamplengna. Ceuk Manglendra. Ngancam-ngancam. Para mitra sadaya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sabenerna mah nu boga niat nyusul-nyusul jaka sampireun ka alam manusia teh. Sabenerna mah nyaeta jaka bantangin pisan. Lantaran manehna boga cita-cita jeung tujuan, hayang cenah meruhkeun jaka sampireun. Ulah nepikeun ka manehanana boga hianat cenah ka nagara Pulau Majeti. Kitu diantarana ngan bae Manglendra nu tetep ngarasa teu boga urusan dina kaributan-kaributan nu aya di nagara onom. Satuju jaka bantangin muru alam manusia. Sabab sabenerna manehna ge geus hayang balik ka alam sorangan. Ngan kapan kawas ceuk caritaan timangga ti heula Manglendra kakara bisa balik ka alam manusia mun dibarengan ku Raden Jakabantangi. Harita ge para mitra sadaya atuh aya sora tan katinggalan kadenge ku Manglendra wungkul. Nitah sangkan Surajaya meureunkeun panona bari cenasina Surajaya ngaraga meneng. Kitu panitahna teh harita ge teu kungsi loba catur sabada eta sora kadenge ku Manglendra nitah ka Manglendra atuh ku kituna Manglendra geuwat marentah ka Surajaya sakumaha ceuk kahayang Jakabantangin teh.
Lamun Anika hayang ngilu ka alam manusia. Sok Anika geura peureum atuh. Sok anya bari ngaraga menengnya. Peureum bari ngaraga meneng. Sok atuh. Sanggan urang bisa berangkat ka alam manusia. Tembal Mang Lendra nitah ka Surajaya. Surajaya harita meuremkeun panona para wargi. Bari sidakep harita teh ngaraga meneng. Keur kitu para mitra kadenge atuh ku Mang Lendra deui Soraja kabantangin. Nitah sangkan dirina ge sarua cenah kudu peureum bari ngaraga meneng. Nya teu lila Mang Lendra harita ge para mitra sadaya manehanna peureum bari kalah ngajengjen tur geus dititamareup Mang Lendra peureum sidakep musirkeun rasa. Angin langsung ngagelebug sapada harita. Dina kaayaan kitu, waktu Mang Lendra peureum musirkeun ingetanna para wargi kaum dangu, ontan kadenge sora angin lilimbungan ngagelebug di dinya teh. Jeung deui dina kaayaan kitu teh para wargi sadaya lelembutanana jiga nu ngalaman hal-hal aneh. Kajadian-kajadian lawas siga nu baralik deui ka alaman. Manehna jadi inget deui ka batur-baturna saperti Ujer, Jang Dayak, inget oge cenah ka Bimarkona, inget ka Aki Darum, malah ka dununganana nu katelah Bendarawadana Ranca Raden Bratanagara. Ku manehna atuh inget deui kaingetkeun deui ayeuna mah. Rupa-rupa kajadian penting nu kungsi kaalaman ku manehna ge naremongan deui. Kaasup basa manehna diudag-udag ku Karaman nu rek nagipati. Nepikeun ka manehna ti kerlep harita kana dasar ranca para wargi sadaya. Atuh inget ku manehna atuh meni ngalangkang harita ge karasa pisan ku manehanana. Ieu kajadian pamungkas samemeh para wargi sadaya Mang Lendra harita teh ngalaman rupa-rupa kajadian di nagara Onong. Kitu kaayaan mangsa harita. Para wargi kaum dangu kocapkeun para wargi sadaya. Kaayaan di sisi rawa, di sisi cai harita teh. Sora sato-sato cai kadenge meni atra tetela. Malah mah katingali harita kene. Awak Mang Lendra para wargi sadaya gugurin jalan. Hayang nyeunghap tina beungeut ranca. Sirahna meus-meus mumul kaluhur. Meus-meus ngerelep deui kitu jeung kitu bae para wargi di sisi ranca teh. Sabot keur kitu para wargi ti jauhna kanyahoan. Ubatur da buktina kadenge aya nu gogorowokan harita teh di sisi ranca teh. Saha atuh nu gogorowokan teh para wargi? Si Horeng, si mana Horeng geuning eta teh aya Jang Dayat. Jang Dayat harita nu gogorowokan nyebutkeun, "Oi, itu si Mang Lendra. Kamu Jer, bawa tulungan si Mang Lendra, tulungan." Ceka atuh kadenge sorati jauhna. Si Horeng Jang Dayat nu gogorowokan harita teh para mitra di eta patempatan. Malah sanggeus nyaho kitu mah. Boh Jang Dayat, boh si Ujer ting beretak muru sisi ranca. Tur ari geus kitu mangan kejebur bating kejebur kana ranca. Duanana jiga nu balap nyamperkeun Mang Lendra. Nuker kekerbekan harita kene. Harita Mang Lendra harita teh atuh nyarita. Benangin, tulungan aing sia. Tulungan aing, benangin, tulungan aing. Mang Lendra gogorowokan munguh matak teu ngarti keur Jang Dayat katut si Ujer. Nah, cenah ngagerowan saha cenah sabenerna ari Mang Lendra harita. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita keneh teu loba catur para wargi sadaya. Awak Mang Lendra dibawa ngojai muru sisi ranca. Tur ari geus kitu mah geus cia ka sisi mah Mang Lendra digusur dibawa ka darat. Udang euy, udang.
Hudang ya. Itu bener gitu sih Mang Lendra. Mang Lendra, hudang Mang Lendra. Gerah hudang ya, gerah hudang. Mang Lendra, gerah hudang ya. Cek si Ujer ngaguyah-guyah awak Mang Lendra. Malah Jang Dayat satengah nyabokan pipi Mang Lendra. Rada lila di antarana para mitra sadaya. Mang Lendra gigisik harita teh para wargi. Ningali kayan kitu teh. Atuh manehanana ngulisik hudang. Harita geges kitu setengah bengong ningali kayan eta patempatan para wargi. Manehanana ngareret pilih genti. Boh ka Ujer, boh ka Jang Dayat. Manehanana tuluy atuh nyarita Mang Lendra teh. Syai teh. Ditcenah masih keneh pilih genti. Netep ka Jang Dayat katu Ci Ujer. Ci Ujer nuti heula harita teh atuh ngajawab. Ye, ieu mah uing Kang ya. Ieu mah uing Ujer ya Mang Lendra. Nya poho deui ka babaturan. Ujer teh Ujer babaturan Mang Lendra. Omong si Ujer. Ieu kuring mah Dayat. Sobat maneh apan Mang Lendra? Sok araraneh teuing mah nya poho deui ka babaturan. Sobat sakoko sainum ya. Urang teh pan ya. Minangka nama. Nyata badegana juragan Bendara Wadana teh ya. Kuring jeung Kang Ujer dibere tugas. Beuki neangan nyata Mang Lendra teh ya. Ayeuna Mang Lendra geus kapanggih. Kuring Dayat tah ieu Kang Ujer. Cek Jang Dayat. Bari nunjuk ka Ujer Mang Lendra tuluy nyarita. Inget ayeuna mah. Ieu teh Ujer teh meureun nya. Ieu Jang Dayat. Lain ari Aki Darum jeung Bimarkona ka mana? Jeung mana deui juragan Bendara Wadana? Cek Mang Lendra luak lieu. Ayeuna mah pamitra sadaya Mang Lendra pangacianana geus balik deui. Para wargi make jeung nanyakeun. Nyaeta nanyakeun cenah ka Aki Darum, nanyakeun cenah ka Bimarkona, jeung nanyakeun dununganana juragan Bendara Wadana. Atuh harita keneh dijawab ku si Ujer. Teu kadari ieu aranjeunna mah di dari itu diranca. Tembal harita teh Jang Ujer. Ai bari nuduhkeun cenah para mitra. Kag Kugado minangka menyebut tempat nu jauh kata karancah teh. Nya atuh teu karumpul di dieu atuh. Gatuh karumpul di dieu atuh. Beuneu resep atuh ngobrol di dieu. Omong Mang Lendra setengah ngalamun. Itu Mang Lendra. Moanya make kudu karumpul di dieu sagala rupa bari naoge. Ayo ieu. Mending oge geuwat balik yuk ka ditu. Andika teh leungit aya kana samingguna. Ceuk begal Andika teh dikunclung cenah kana ranca. Malah disangka mah Andika teh geus paeh atuh. Tapi untung we Andika masih keneh salamet. Ditang tayungan keneh ku Maha Kawasa. Andika masih keneh bisa hirup kumelenang di alam dunya. Alhamdulillah sakieu ge ditang tayungan keneh ku Maha Kawasa. Jeung kuring jeung Dayat dibere tugas ku juragan Bendara Wadana pikeun neangan Mang Ujer ari ayeuna geus kapanggih. Tak kitu nu batak oge. Pokona mah ayeuna mah gerayu lah. Pokona mah urang balik we. Da ayeuna mah geus halamet atuh. Cek Ujer nganyaritana setengah ngahuleng teu. Para wargi kaum dangu dina pamustunganna mah Mang Lendra digarondeng dibawa balik ka ranca. Barang datang ka bumina juragan Bendara Wadana, sasat pada mapag harita ge para mitra sadaya, atuh kaayaan Mang Lendra teh jeung deui di bumi juragan Bendara Wadana pada ngabageakeun. Hapunten para mitra. Pada ngabageakeun. Ngan ari lolobana mah ngarasa heran. Heran kudua kutilu ku kajadian nu tumiba ka Mang Lendra. Kumaha teu rek kitu cenah para mitra ceuk ukuran urang rancah mah ngarasa heran
ningali kajadian nu tumiba ka Mang Lendra dina waktu ayeuna. Dina pamustungan Malang Mang Lendra dibawa balik ka ranca. Tadi ge disebatkeun datangna ka bumina juragan Bendarawadana. Sasat pada mapag pada ngabagiakeun. Ngan ari lolobana mangarasa heran ku kajadian nu tumiba ka Mang Lendra. Kumaha teu rek kitu ceuk ukuran urang rancah mah saminggu lilana Mang Lendra leungit sabada disangka pae dianiaya ku begal teh. Na atuh ari ayeuna make bisa kapangih deui. Jeung aneh cenah ngadenge obrolan atuh Mang Ujer, Jang Ujer jeung Jang Dayat. Kapangihna Mang Lendra teh muncung tina jero rawa teh para mitra ti handap. Bari kekerebekan, eta nu ngarasa heran. Naon sababna Mang Lendra meni kuat saminggu lilana aya di jero rawa cenah para wargi. Atanapi ranca eta nu ngajadikeun heran. Juragan Bendarawadana cumarios. Sanajan sarerea ngarasa heran. Tapi oge sarerea muji syukur kanu agung. Ngucapkeun syukur alhamdulillah. Geuning ai kersana nu maha kawasa mah bisa we kajadianna model kieu. Lendra sia bisa salamet teu sakara-kara. Kasalahan sia nu teu beja teu carita abur-aburan. Keun ku kaula dihampura. Ulah jadi pikiran atuh. Hampura kaula ge geus sawani-wani ngusir ka sia deui Lendra. Nu matak ye kaula ge ngutus si Ujer jeung si Dayat pikeun neangan Anika deui Lendra. Sia diteangan lantaran karusaka rumasa kaula ge ngarasa dosa. Waktu ngusir-ngusir sia teh. Tah ayeuna mah geus tong loba pikiran sia geus salamet atuh. Urang muji syukur kanu agung. Bari neneda kanu maha kawasa sangkan salinana urang dijaring di api. Ditang tayungan salilana kunu maha kawasa. Tah kitu we ayeuna mah. Geus ayeuna mah tong ka mana-mana sia tetep tumetep wae di dieu, tong abur-aburan deui. Saura juragan Bendarawadana para mitra sadaya atuh mungguh ngaraos bingah dumeh Mang Lendra bisa balik kalawan salam. Sarerea ge mari lubunga ngan anu rada beda panarimaan teh ukur akidaru. Manehna manajan nya mapag ku kabungahan ngan panon rada nilik-nilik kalawan antem. Hate akidarum harita teh para wargi sadaya ngarasa heran. Manehna nganyarita di jero hatena wungku. Aing jiga rada beda ieu budak teh ieu. Asa rada beda jeung si Lendra anu baheula. Ditinggalian aing wae kitu. Aing rada pangling nyeulina oge. Tapi bisa wae salila saminggu leungit. Manehna teh loba ngalaman kajadian aing nepikeun kabeda pasemona. Ningali kana matana we aing ngarasa heran. Ngarasa aneh pangling we terus terang. Ngah ieu teh si Lendra kitu atawa kumahanya. Tapi keun bae eta urang sangakeun we kanu agung. Kitu para mitra ceuk hate akidaru. Kulantaran akidaru mah disebutkeun hiji kolot anu legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman dining ningali kayan kitu teh. Manehna mah teu ieu atuh ngomong estuning sing sakur kajadian teh disidem dina jero hatena wungkul. Ngan dirina wungkul nu ngarasa heran teh. Kaheran manehna teu diuar-uar teu diomongkeun ka batur
Cek paribasana cenah atuh eta kajadian teh moal betus sok sanajan cenah para mitra sadaya tina indung suku atawa betus tina bitis atawa betus tina mumuncangan kitu diantarana para wargi sadaya mah Mang Lendra ngan pada ngarubung-rubung bae malah loba diantarana nutus sabar hayang nanggap lalakon salila Mang Lendra lunta malah ma para mitra sadaya hayang cenah ngadenge lalakona Mang Lendra kulantara nepi ka ayeuna teh berarti geus 2 kali Mang Lendra leungit cenah para wargi ti heula leungitna teh malah nepi ka ditahlilan sadaya ditahlilan sagala nepi ka 7na barang datang teh jag-jag belejag ayeuna kapanggih ku ujer jeung Jang Dayat majar Mang Lendra teh kekerebekan dina rawa padahal geus salila saminggu cenah eta teh nah memang bener Mang Lendra kuat atuh kekerebekan atawa teuleum dina rawa atawa kumaha para wargi sadaya ieu nu nimbulkeun kaheran masyarakat di Ranca malah Bimarkona harita ge tuluy nyarita lain ieu Lendra maneh masuk ngareuwas batur nya ti heula disangka paeh malah panyangka mah yeuh harita yeuh sarerea ngurebkeun layon maneh atuh tetela harita maneh geuning datang nyampeurkeun balik deui tur basa di kuburan digali anak gorehel teh geuna bongcau geuning ayeuna geus kajadian deui maneh disangka paeh ti karelep kana Ranca saminggu ti harita geus bisa balik deui jalma mah ieu jalma aneh maneh mah nyeueur Jang Lendra pipi mah ngarasa heran terus terang mah heran ieu ngadenge kalakuan maneh mah asa beda ti batur maneh teh nah maneh teh jalma sakti Lendra cek Bimarkona sarerea ge ungeuk-unggeukana para mitra sadaya panuju cenah Mang Lendra dianggap jalma aneh ku urang dinya lantaran boga pangalaman-pangalaman nu aheng nu beda ti batur baheula basa manehna leungit nyebutkeun cenah kajadian-kajadian di Nagara Onom di Pulau Majeti boa-boa cenah ayeuna ge Mang Lendra teh tas ngalalana ka Pulau Majeti kitu diantarana para wargi sadaya nu matak harita nu mimiti tumanya teh eueuh deui iwa ti Bimarkona ditanya kitu Mang Lendra ukur ngahuleng we teu daek ngajawab malah Bimarkona harita teh nanya deui sok atuh dongengkeun ka dinya Lendra kumaha lalakon sia teh deuleu yeuh nyaan bibi mah terus terang ngarasa heran cing kumaha lalakonna atuh caritakeun pokona mah mun dongeng teh dongeng naon sugan jeung sugan we atuh carita maneh bisa didongengkeun ku tukang dongeng dina radio kitu ceuk Bimarkona para wargi sadaya waktosna CFD para wargi